Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng petapang deui sareng audisi anu katilu bentang pilihan bentang urang Balarea. Mudah-mudahan para penonton dina denget ieu sing janten saksi lumangsung ieu acara. Oke, mudah-mudahan biasa nyaksi naon rupi keseruan dina denget ieu. Masih sarengan sareng acara bentang pilihan bentang urang Balarea. Warga TV tepang deui sareng acara bentang pilihan bentang urang Balarea. Ayeuna urang patepang sareng grup B. Tangtosna urang langsung wae panggil peserta atanapi pamilon anu kahiji dina grup B. Mangga kapiatur. Warga KTP katingal goreng sana gelis pisan sareng saya Neng. Pani. Oh sareng Pani. Di mana Neng Pani? Jamika. Kang Neng Pani. Mangga Neng Pani. Mohon sareng Pani, di mana Pani teh? Di Jamika. Di Jamika. Lebih ini. Mohon bade nyanakeun lagu naon? Kalakai murang. Kalakai murang. Langsungnya tengah musik heula. Cik cobian. Cik. Nah, masih dihandapkeun tangkal kira gunung nu itu tuh di lebah hasep nu ngalun didinya. Numutkeun akang mana yang kieu eta teh jiga nu capek. Tak Nah, gitu. Jeung teu kudu deh. Ya, teu kudu. tos nanyak neme teh panti Ya. handapnya. Maling heula napas. Janten, Ya gitu. janten pelang paling teh ulah Anteng. kanu barang wae napas Ya. di palingan. Anteng patare mah ucap. Gitu. Nyantai. Maling di dinya. Pang-pang nama Untung teu bari naon ngais boboko. Ya. Kakang, Kumaha? Kang Yayan meureunan ieu teh kahiji aya nerpeus Oh, katanya. Iya, pasti. Cik pasti. aya nama urang Pokona ekspresi kieu. sagala dikasih Pokona mah kesempatan cik. tong sieun-sieun Tong. sarua jelema. Sok. Ya. Kutupira urang duaan ka tuang ciku ngaredok lencang digijut na coet teu batu aduh regeung nyepengamutu luat leet nurutun kesangka sehalana lambai burahai rada peuheut matak meredeui anu nikmat karedok lencang. Opah mah ninggal pibentangeun di awalna nurut bisi ku gempeur bisi naon dipasihan kasempetan deui sakali meh ngaluarkeun sagala ekspresi gaya katulungan geuningan aya nu belet wae anger we beku mung ditamehan deui da ai suanten mah bisa dipertanggungjawabkan eta teh. Tapi dina ieu Cik, nama geula. hiji di mah kawani Nya, tetep. kawani eta. Kadua lain ku soal awewena ye. Lain ku soal awewena. Nah, soanten mah tos aya kantun diolah. Dipoles sakudak-saklik bakal sip. Aya numutkeun bebeb mah ye. Sanos urang wantun di panggung kan ieu panggung, ieu teh panggungnya katingalnya kumaha cuk di tadi pan kieu weh. Kieu we kitu kan kirangnya. Tapi cek ieu cek. Isin Lamun keneh. make gaya mah bieu ge. Da nya sanes diajarkeun Salah-salah heula. kabantu, Cek, eta Sanes kabantu. diajarkeun heula atuh tadi teh. Ulah jeceng. Jeceng teh bakal mempersulit suara eta teh. Ya, jadi teu acan rileks. Nyanakeunana mohon teu acan rileks. nyaman nyanakeunana. Dina soanten oge masih keneh aya ieu soanten-soanten anu Asa-asa upami ieu mah kenehnya. upami Malu-malu- jalan mah aya malu-malu kerenjungan. kodok. Nya teu merenah kitu teh. Nya da pastina eleh atuh da ieu ceuk pami nyebatkeun no oge da ieu tos dua. Yes, hiji no kumaha. Tapi Eta mah. kieu hiji anu tadi teh ceu aya kawani. Ya. Aing ngagergel mah aya, hiji aya aura Aya poleseun nya. beban mental. Tiasa dipoles. Pokoknya Pokona mah tenaga ayaan. kudu wawuh ka laguna.
wawuh jeung eusi lagu Tah, eta. eta. Nya, wawuh. Lamun wawuh jeung eusi lagu berarti bisa membawakanana nya. Tah eta. Jadi eusi lagu rohna lagu eta kudu benang heula. Kudu benang Tah. heula. Baru ka dieuna nyambung jeung hate jeung pikiran bakal nyambung membawakanna oge. Tah gitu. Mercantenkeun we ka opa sareng ka bebeb teh ceuk mah nya ieu wayahna we atuh teh mana deui nya iseng salah Apa deui. sih kan ku cece? Sok Tuh. cece. Bade yes bade Wilujeng. noge cece mah Mangga. kitu. Iya. Hade. Ya, no, sok. Latihan Siap, Neng. namanya. Wilujeng Neng. Latihan. Awas, latihan. Latihan deui. Pemirsa KTP, pamilon nu kahiji namanya dikawitan, urang sakseni wae. Weh, geningan, damang den, sarang saya, Septian Hadi, Septian Hadi, wargina neng saya teh, Pani, neng Pani, Kabogoh apa Raka? Kabogo, Kabogoh. Bener kudu satya ka Kabogohnya. Mangga urang nyakseni wae, nyaksen di tah mangga. Mudah-mudahan anu sakumaha pituah ti Teh Mae ngajantenkeun ilmu kanggo Neng Pani. Nya, papatahan ku hidup. Beh, Neng Pani, aduh. Lolos pemirsa KTV. Ieu pamilon anu kahiji. Nembe parantos kauninga ku urang sadayana ti tilu dewan juri parantos mutuskeun anjeunna teh lolos hae urang Jamika. Dorong doa oge ka sepuhna, ka ramana, ka ibuna, kanggo kapayuna didoakeun. Kumaha Neng senang? Alhamdulillah senang. Teu nyangkanya Bunga pisan. bunga pisan. Dupi ka dieu teh saha? Seseorang. Zaman ayeuna mah aya I love you, aya seseorang, aya lope, aya zaman baheula mah kabogoh gitu. Nuhun pisan Neng Pani kanggo salajeng nafdal. Hidapnya didoakeun kumaha. Mangga. Warga KTP mohon bentang pilihan bentang urang Balarea ayeuna majeng urang ka pamilon anu kadua. Urang panggil wae pamilon anu kadua. Kumaha di mana sareng saha? Mangga pamilon anu kadua atuh peserta anu kadua. Kalebet. Kasep pisan ieu. Di mana sih teh kasep? Abdi linggih di Cileunyi. Oh, di Cileunyi, mohon. Di Cileunyi. Di Cileunyi sekolah kene. Atos beres tahun kamari enak nuju dilajengkeun ka ISBI. Akhirnya ulah gemper, kudu optimis, oke? Siap, sok mangga. Halo, Pahri teh? Pahmi, Pahmi. Oh nya ieu Dasar opa. Disebat lagi opa geus kolot. Opa. Pahmi di mana? Pahmi. abdi linggih di Cileunyi. Cileunyi. Lumayan tepinya. Aya Iya, ujung ka siap ujung. Mudah-mudahan orang Cileunyi ya. Tah. Iya. Cileunyi dukung tah ieu. Pami anon bentang Cileunyi. calon Calon bintang. bintang Cileunyi. Sok. Kele kan ieu dina Biodata aya naon? biodatana teh Jawara aya naon? Jawara naon teh? mahasiswa Mahasiswa di ISBI. ISBI. Wah, Waduh. jago meureunnya. Jago pasti atuh. Sok. Jago atuh tulah ngerakeun tah. Gaduh lagu naon? Lamunan. Sok. lamunan. Sok, sobi. Nya tong ngamusikeun lah cik Sok. lamunannya. Tah. Siap. Tong sok. Unggal tempat tos dipapai manehna taya laratan unggal beja nu katampa dijugjug waleh teu aya kembang-kembang katresna nu kungsi nyambuang. Cekap, ah. Sok lagu naon sok.
anu ieu Kosipa. Cik, keun wae. Cing hok. Cik kapan itu lagu Kosipa teh kumaha ayeuna karakter laguna kumaha apal teu lagu Kosipa karakter Peda lagu. lain kieu lain peda lagu eta lagu nganyuk. Beungeutna seperti beungeut sedih ulah. Da eta menceritakeun. Sok. Nyiar nomok kana kakurangan gaji sabulan teu nyukupan bunga-tungana budak gade bari jeung capek hate barang geus numpuk di pagade. Ku cece ku macik cece ya. Kieu ari dina modal sora wah tos Cekap, aya, tos cekap, aya. cekap. Ya, tadi dicoba dina Salendro bisa. Sabab naon? Henteu sadayana penyanyi kanu dibere larasarena teh kadang teu keuna gitu aya. Tapi jika nu sidengdang Nya gitu teu nempel gitu. nempel. Tapi lumayan. Percaya piraku dan beureusa popoena meureunna Biasa pasti. Dan di dieu ge disebutkeun teh ieu kana rebab cenah tuh. Tarompet, suling. Kieu ceuk keahlian lamun teh. bener sok anu rebab coba heula. Coba heula. Ek 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 Ieu cok cingce kumaha. Dia mah mah ieu aku engke da eta Cece di payun ku engke cekak. aya notasian sarua eta. Iya masihan modal we lah. Da di mal bisa dipungkir meureun sadana yang ninggal nguping kualitasna kumaha. Tinggal meureun kieu tadi pepeujeuh di bebeb oge atos tadi pan hindari sora-sora anu kana irung. Tah eta. Da teu aya nya. Ari bebeb kana irung teu dan teu pan. Teu aya. Teu aya. Ya. Rek urang putuskeun ieu mah dengan Putuskeun. Di ieu lah gambaran kieu keur kapayuna. Lamun ayeuna teh mah aya kasempatan. mohon upami ieu mah gaduh. Upaminya da ieu aya dua deui. Aya kasempatan keur maju. Hiji aksi panggungna perhatikeun nya. Ya. Teknikna deui anu ornamen-ornamen anu memang di batur teu bisa ya di urang kaluarkeun. Urang basicna tina karawitan, tina lagu-lagu tradisi. Temongkeun, ulah sieun. Eta kakuatan pahmi ya dibanding jeung nu lainna. Nah, kitu ti ece mohon. Sok cing kumaha. Sok cek papa kumaha. Kumaha? Teng teng. Sok kumaha papa pena. Teng teng. Alhamdulillah ya. Ya. Cuk, damang. Di mana lagi teh Den? Abdi di Cinunuk. Cinunuk, orang Cilonyi. Kumaha name? Alhamdulillah. Geuning mama nguping name teh aya suanten rebab. Mangok ngek-ngek. Sanes di piwarang praktekeun saweuna teh di piwarang praktekeun cik cenah ngarebab teh kumaha cenah. Kana rebab. Oh, dites ku dewan. Tapi mah teu acan uninga lolos henteu na lolos henteu. Coba uningakeun. Wah. Halah. Bagda ya emak. Omat ya mana? Margi ka payuna. Seueur pisan pamilon anu baris nangkang hidup. Tah kitu ke mana? Kumaha? Alhamdulillah atuh pisan mah aduh hatur nuhun. Baris nonton video anak itu. Ka sadayana palawargi akatipi nyungkeun pidoana nya. Sing sehat sing juara pokona mah. Kitu rupina mah. No. Mangga sok. Lajang mangga. Warga TV di mana wayana patepang deui sareng acara Bentang Pilihan
bentang urang balarea. Kanggo salajengna urang panggil peserta anu katilu diregu B. Urang tinggal kumaha mohon. Mangga kanggo ka peserta ataupun pamilon anu katilu mohon. Mangga linggih. Sareng saya kumaha sehat bager? Sareng sa Krisnandar ti manten ieu? Di Cibiru. Oh ti Cibiru, mohon sanes ti Cihejonya, Cibirunya. Cibiru. Kantos nonton panginten pagelaran audisi kantosnya. Mohon kantos. Tong ukur lolos kudu yakin bakal menang yakinnya. Yakin Pak. Yakin pisan warga KTP ieu peserta anu hideung-hideung yakin pisan bakal lolos tur bakal jadi juara. Mangga sok teraskan itu mah jeung didoakeun ku abahnya lah. Cibiru Wetan, Si Cileunyi. Daerah Cileunyi. Bade ngawih naon? Bade ngawih lagu ieu Batrawali. Batrawali. Cingo. Sok. Urang pecah nya. Sok. Ya. Hariwang nu geulis midang kairut jajaka gandang getah ngecelak kerbalanga mupus rarai kasucian poek kunikmatna cinta. Mental can mampu kanggo tampil di ieu bentang pilihan. Ukur dina sora ari sora mah eta mah geus babawaanna nanya kitu, geus aya bahan. Nah, bisa diperbaiki deui, diperhalus deui, sagala rupana teknikna dipelajari. Sagala ge bisa, urang kudu niat kalau mau tampil menjadi seorang bintang sagalana kudu disiapkeun, daek diajar, daek ningali, daek nonton nu lain. Para bentang-bentang itu cek tingali kumaha mana nu alusna ku urang turutan. Ngan ulah kieu abong kena karesna ka bebe biayan sagala-galana diturutannya kan ya. Jadi boga ciri khas sorangan. Nah, da moal anu ngaleuwihan ti bebe biayan atuh. Ieu soal ngaidolakeun bukan kudu nyonto-nyonto. Temokeun nu aya dina diri didinya sangan muncul pribadi didinya sorangan. Ciri khas. Tah, kaluarna ciri khas teh tina proses. Geus aya ciri khas mah. Da gayana ge dugi kaceceng kieu atuh. So. Ci eta teh penyanyi eta mah ciri khasna ge kieu mun nyanyi teh cenah. Sora mah ye meujeuhna. Da kantun ngolah bisa dipolesnya. Bisa dipola. So. Nah, jadi kieu pendapat ti Cece sareng ti Bebeb teh diregepkeun. Regep ti ayeuna. Ulah leutik hate nya. Umpamana poe ieu teu bisa maju nya. Tapi eta geus boga bekal ti para maestro. Da ieu mah kitu. Milih atuh ayeuna saane aya nu lain-lain. Insyaallah AKTP bakal milih deui engke. Ayeuna opah mah da dengan lemah lembut kitu nya. Nulungan we wungkul ayeuna teh. Nulungan. Ngaidemkeun. Memang harus begitu. Emang kudu kitu. Nya yang dinu denget ieu salira aya dina kirang kawilujengan. Teu acan aya ragrag pibentangeunana. Beb pasieun Beb. Aduh. Wah. Teu asa. Iya nya perwakilan ti tilu juri anu masihan kesempatan teu ayeuna atuh engke dina lain waktos nya. Nya wayahna kesepnya. Tinggal ke Wios. Tinggal kesempatan. Sing hiji mangsa urang aya dina keberhasilan. Tingalikeun yana Wios kitukeun. Nya oke. Sok. Salah malah cana ka ditu. Aden. Damang. Alhamdulillah. Di mana lagi teh? Di Cibiru. Orang Cibiru. Oh, salik kumaha tah? Keke kumaha? Lolos? Alhamdulillah. Oh, gagal. Tali. Natang nagagal ke kumaha dan sareng saha nami teh? Abi Risnandar. Mohon Risnandar. Nu pi keahlian kana naon?
keahlian mah kana ngarawut wayang. Oge panginten ari tina pangrajin olah vokal mah sanes teu sae ya ge pemirsa. Mung teu acan dugi kana waktosna ceuk mah ge kitu tah. Atuh hidap ulah ngajantenkeun kumaha kitu ceuk mah alit manah kasepna. Hidap didoakeun ku emak, mudah-mudahan karya-karya hidap sing langkung nanyer, sing langkung panjang, oge atuh nebar sumping. Hidap cita-cita hoyong ngajantenkeun bentang pilihan. Ku emak didoakeun sok belajar sanu terang ke kapayuna hidap dipanggil nya nuhun sakitun ka pihaturupina mah nuhun kasepna bra canak yeuna mangga ayeuna urang panggil peserta anu kaopat atanapi pamilon anu kaopat. Mangga pamilon anu kaopat. Aduh karasan ieu. Kumaha Mang Neng? Alhamdulillah mudah-mudahan sehat salamina nya. Ti manten Neng teh? Di Cipedes. Oh, di Cipedes. Biasa nu sok dango samara sanes. Oh, sanes sih mah. Nami tempat. Sareng Neng saha? Puput. Persiapanna dugi ka mana? Latihan Kang. Oh gitu. Sadidinten teh latihan we. Latihan. Oh gitu, masak nyanyi, tuang nyanyi, mung natepan mah ulah bari nyanyi, pamalinya, tekeng gitu. Alhamdulillah berkah. Tapi anu hiji ieu mah persiapanna mateng pisan, asak pisan, optimis yakin bakal jantan pemenang saurang teh. Mangga Neng, teras majeng Neng. Sareng saha? Sareng Puput teh. Puput Pujiati pernah mengikuti Pasanggiri Pupu, Pasanggiri Kawi, Pasanggiri Pop Sunda. Der, cobinya, urang derkeun we. Tidak sabar nih diriku ini. Der, ya, langsung. Tresna mekar ieu di dagu pakar. Tuker pahet janji bakal sauyunan tepung repung jajantung rejeng jajantung awar jadi hiji ngaruntuy lir buah kawung. Tos, cik kucu heula. Diulah sakedik ya lagu nu bieu. Nya atuh di dieuna teh tos Pasanggiri Pupu, Kawi, Pop Sunda. Kela atuh nah bet ngiringan deui atuh ayeuna. Hoyong. Kumaha mun dinu ayeuna teu lolos? Teu nanaon kan eta mah SD, SMP, SMA gitu. Ayeuna kan nyobian deui gitu kumaha. Kuliah gitu teh nya. Muhun. Bade nyobian kuliah cenah contona ieu teh nya. Pas kuliah kumaha gitu ayeuna. Teu lulus ge wios kitu nya. Bener teu lulus teu nanaon ieu. Nya hoyong lulus atuh. Kiringan oge. Oh gitu. Sok eta sok anu pupuh cenah ceuk. Sok kana pupuh naon cik dites atuh. Sinom dangdang gula. Ya sok bade naon. Nyawang Bandung asri basa kuring ulin ka Isola ti dieu teh belah kali. Nah beda jeung nu tadinya. Tah. Dina pupuh sabaraha nya nama. Dina pupuh nyanyi teh tadi artikulasi naon teh kudu jiga pupuh nu bieu. Beda jeung nu tadi nya. Nah kieu nya ari tadi makan naon kawi. Mohon. Ari pupuh mah kan tembang. Meureun ceuk bebas we nya tembang merdeka teh ya. Kitu. Tapi katinggal kieu dina power oge keleuwih kaluar bieu. Leuwih kaluar bieu. Nah hanya modal teh. Cik enak apan geus juara ya bisa ngabedakeun pupuh jeung kawi jeung Pop Sunda. Nah habet bisa beda kitu nyorakeunana. Grogi meureun nembe kan nembe lebet. Tiris. Bieu gini pupuh teh grogi.
Kan atos nyanyi tadi. Adaptasi, pintar. Lain bener ngalawana ini mah. Tah ieu mah siga kudu kieu meureun calon beng teh meureun. Meureun. Karek meureun. Sedang Karek membela meureun diri. can pasti pan. Iya peserta teh kan seueur kene. Iya ngajago tos juara sagala duka teuing pan nya. Iya. Cing jelas cik di musikan seulas we. Sok. Seulas badere pada awalna lagu naon Henteu. cik. Lagu naon? Lagu ieu we sa ieu. Sakieu, sabait we. Sabait sok. Anu nembe atau napi? Ah, sok. Sopi anu we, terserah. nu mana cing? Sok, nu mana? Oh bambung hidung mah. Entong teu ngomong hideung panjang teuing. Sabat sajajar we, Anu tadi we nya. Sok. Mohon sok. Bade di musikan, der we lah sok. Sok, Dah sok. yang ngupingkeun sora ieu. Sora Sok. sok. Tadi musikan ge. Sing jentre, sing eces. Sok. Tresna mekar iya di dagu pakar. Ngisuh ge. Tresna mekar Dah yang keneh ieu ngomong kumaha atuh teu waka dieukeun. Tresna mekar ieu. Lempeng we. Jadi tidinya sabar mah tidinya nu mere peurihna mah. Tidinya ieu atuh teu peurih kitu mah. Teu peurih. Ieu di dago pakar. Ya ayeuna mah Ya bisa dicanet bisa. Can ngarasaan di nyanyi. Geus kieu lah. Meureunnan. Geus kieu. Antak teu peurih ge. Minang gitu. Geus poho kita. Sok. Ya. Awas kudu jaga ya. Sok kali. Tinggalin itu. Tinggalikeun. Aduh. lolos. Tah gitu. Nya selamat. Ya wilujeng. Pasok ya. Bari joget keluar aku majik. Ah eta tinggali. Euneur panggung ge. Cing. Urang intip. Amuing. Yes. Kadia gelis. Wah, sok. Halo, kadia. Saking ku bungah-bungahna ieu Neng Puput, ya Allah, lolos Put. Alhamdulillah. Tulus berenang hidup ka Balinya. Oh, iya atuh pasti ya urang ka Bali. Eta kacorogena urang ka Bali, jiga nu nangtang dinya mah. Geus kapedean. Jalan-jalan atunya mah. Mereka don ngajuru men. Tapi teh kitu. Beral adakingnya kok mah didoakeun. Ieu tangtosna keputusan ti tilu dewan juri. Anu kalintang saena kanggo Neng Puput oge katampi rupi namanya tina perkawis olah pokalna parantos didugikeun ka para dewan juri. Alhamdulillah ayeuna kengeng predikat kumaha kitu lolos. Aduh bagjanya coba atuh kasih mama sareng kasih bapak salam-salamna kumaha ka warga masyarakat. Oh kitu iringkeun Puput sok. Mama Ros, Bapak Ucok, Papa Iswadi, Bu Cinta, Nenek, pokoknya sadayana keluarganya sareng warga Indonesia sanesnya. Warga Jawa Barat sadayana pokoknya namanya dukung Puput carana ocacan. Lolos pupunya pidu anak pisan. Lolos. Mangga Neng Puput atur nuhun emaknya kanggo salajengna. Brah anaking mama pasti yakin sareng percanten ka Neng Puput soalna dina ningalina dadeg pangadagna ge tahan banting. Tah mangga. Rupina kitu pemirsa pamilon anu kaopat Neng Puput anjeunna parantos nguningakeun ka emak nyanak sertifikat lolos kanggo salajengna. Emak oge ngiring bingah, ngiring bagja, ngiring kumaha kitu. Wah, bungah we. Komodi kanggo ka Ibu Ramana. Kanggo salajengna mama bade nyepah deui ngantosan di dia. Mangga urang sakseni wae pamilon anu kalima.
Margi KTP tepang dari sarang acara bentang pilihan bentang urang balarea. Tangtosna penginten ayeuna saru pisan. Margi ayeuna teh parantos anu katiluna mohon. Sareng regu katilu regu we mohon. Tangtos bakal ramena begituna urang saksen oge urang panggil peserta anu kalima mohon anu kalima mangga diantos anu kalima. Sareng cep saya. Oh Caca tapi sanes Caca handika nya. Caca sanes Caca handika. Sanes. Disarangan ku saha? Alhamdulillah nyarira. Mohon. Henteu. Iya nya. Nikah. Bener. Iya, lancar. Yakinnya bakal lolos. Kudu gede pengharapan. Yakin bakal menang. Yakin? Amin, yakin. Beres. Mangga sok. Iya peserta gerak. Di mana? Nepangkeun sim kuring namina Caca panginten mohon. Linggih di Cipageran panginten. Caca. Cacanya. Panginten. Mohon. Yakin. Tong panginten da yakin. Yakin. Sok pindah. Sok Pindahan buat buah pindah. Aya kawani di Nah, eta mah kieu panginten teh teu tangtos eta teh. Teu tangtos teh panginten teh. Yakin siap jadi bentang didinya. Siap jadi bentang? Siap. Cik buktikeun ayeuna. Sok lagu naon? Terpecah heula. Batrawali panginten. Sok. Marengan cahaya kerihiban. Cik heula heup heula. Ulang sabait deui gayana tuh. Oh. Jadi si Ganu di kelas teh nepangkeun ka kelas. Kelas 1 Pak. Gemper Kang mohon. Aduh. Ulah gemper. Nya cik sakali di kasempetan kan di aya. awal. Di poe. Mohon di awal nih sabait. Gua ya siap. Bentang ngono. Bentang. Oh. Poek. Aduh, kelak punten. Sok. Poek ku nikmatna cinta marengan cahaya kerihibar pamikirana bakal rek satu jajakanu dipicinta kutan nu jadi panutan ningakeun tayalaratan. Prase anu salah. Prase ieu cik nganggo musik Cok nu bieu. cobian. Hariwang nu geulis midangdam gairut jajaka gandang getah ngecelak keur balangah mupus rarai kasucian. Cik Aya eur anu teu perlu teh. Aya eur anu tremolo teh teh Kang dobelna terlalu banyak. Double. Ceu kitu tah. Kudu aya dinamika inti namanya ipis kanal mun mimiti kanal kadina teh pasti aya ipis. Lamun urang ti awal kanal we kitu atuh ngabebeng meureun nyanyi teh nya. Jadi digenah-genah dimainkeun sora teh, di kurasa teh eta teh kaluarna teh. Ya eta. Hariwang nananing kan kitu ieu na teh. Jadi bener hariwangna teh Di awal nyanyi bait kadua belang deui gitu. Nah, makanya aya nu tadi teh suara belang teh. Iya. Jadi lain reunahan nya. Jajaka gandang. Tah. Sorana anger. Kairu. Mun bade didinya anggarnya. Jajaka gandang beda Pak. Ngeplos. Jadi Hampos. eta disebutkeun Hampos. anu Baheula eta. Kebogoh jauh. Sok cing keluarkeun jeung jiwana. Nyawaan tah lagu kebo jauh teh. Coba musikan meh ka bantu cing. Kumaha Anggap jadi bentang jeung gayana prung. Mohon. Sok. Kuring di Pulau Jawa, manehna Pulau Sumatera. Lamun malam mingguan, mojok via SMS-an. Cekap. Lagu nu tadi jeung nu nume sami datar. Ari di panggung bisa bari luluncatan ukul ge nyanyi sora ka mana karep meureun. Tadi wae ku cece joget sumang ge dipeunteun teh lawan teh. Gitu nya. Ya. Jadi kudu leuwih disiapkeun Lain deui. make jeung aya joget sumang segala. Joget sora meureun nya. Ayeuna dipasrahkeun ka Cece wae ku opah atos peupeujeuh Kumaha jeung ieu teh sagala. nya ti ece mah tadi teh anu didugikeun teh
masih kene maparin kesempatan kanggo latihan. Tuh masih kena kesempatan Nya, masih nya. latihan. Siap. Ulah putus asa, Gitu. ulah putus asa. Kaputusan Sing tos aya. jembar mana? Urang hijikeun kaputusan Urang hijikeun bukan mah. Jembar mah sok. Urang hijikeun kumpulkeun di situ sok. Urang- Putuskeun. Mm-mm. Hiji tos. Mangga Kaputusanana. diantos tahun payun kanggo Miringan deui. Miringan deui. Sok kanu Iya. kabeh. Yo Pisan sing pada pangitan katanya. Atur nuhun pisan kanggo Sing sadayana pada pangitan kate. mohon siap. Sok. Kade, Berat. lain Kade sekali. benta. AKTV lain sekali. Iya, sok. Damang kasep sarang saha Sareng Caca panginten mohon. Caca Handika ngiringan pasanggiri di AKTV. Cep Caca kumaha lolos ente? Alhamdulillah teu acan panginten teu acan rezekina. Ya Allah Gusti calik. Cep Caca kana ieu pasanggiri Papsuna kawit tina olah pokal naon heula? Kawit undergroundan. Underground meta tapi emang rasa bangga kumaha kitu ku salira banggana tina suantan vokal tina underground ngabujengan ka olah vokal Sunda kanggo Dewan Juri oge emang kedah kitu panginten aya suantan matos sae panginten cuman teu acan kajiwaanana kitu pisan nuhun kasetna maya sing seueur ieu deui latihanna nuhun mangga. Warga AKTV salajengna urang panggil pamilon anu kagenep. Urang langsung wae mangga diaturan kanggo Neng peserta anu kagenep. Alah sareng Neng suster sanes. Menawi teh di rumah sakit dekat tinggal bodas-bodasnya. Neng sa? Neng Isti Neng Isti. Ti manten Neng Isti? di Padalarang. Oh ti Padalarang. Alhamdulillah panginten tatangi sareng Mang Pele. Oh mohon alhamdulillah. San Mang Pele ti pangalengan. Lah sing cerining matang ieu persiapanana. Pangharapan ka payuna hoyong janten naon Neng? Hoyong janten dokter, guru, tukang ojek. Guru. Oh guru. Oh karasan sakola kena ayeuna. Disagedengeun penyanyi hoyong janten guru. Mohon gitu. Hebat pisan, ibu guru nyanyi jadi kabar beri tiasa ngajar nyanyi atas persiapan mangga. Sareng saka dia orang tua cobi dipanggil ngarojong pisannya ibu Ngarojong pisan. nyanyi ti alit Ti alit. oh ti alit tos nyanyi itu mudah-mudahan pidoana ti ibu Rama mohon sok nyungkeun heula doa ka ibu Rama Neng supados aya dina kalancaran mangga Neng majeng. Hai. Cobi tepangkeun heula. Wasta pun Neneng Isti Janiarti Di di Padalarang. Tuh. Padalarang. Manyubuh di Padalarang ngomong. Pernah mengikuti pasanggiri kawi. Wah. Cik. Terus keharapan juara tilu pasanggiri kawi sebandung Jawa. Wah, tinu kawi ieu. Mohon gitu. Profesina ibu guru, ngawulang naon? Seni budaya. Sini ti ikip, Kah? ti ikip. Di Isbi. Oh, Isbi. Isbi. Angkatan mana ieu? Nembe rengse tugas akhir kemarin. Akhir tuh. Rap langsung rap. Ya Allah, mugia abdi singkiat dina nampi ieu kodrat panginten ieu tos kurat duriat kedah papegat abdi pasrah hamo nolak. Cekap. Sok. Ayeuna mah urang nu ngebit cobiannya urang Da pecah. kieu biasana sekedapahnya ieu kan laguna namanya mah melo. Jadi si ornamen-ornamena lebeut. Lebeut. Duka pami dina anu ngebit nah kumaha ngasupanana tah. Gitu. Ya, cobian. Cik jenius henteu. Tapi kayak tadi ge aya Hayang ieu. Kela tadi ge aya nu perlu tadi ge. Ge aya nu perlu tadi ge. Bakat tingkul Makana lebeut. aya
aya nu teu perlu tadi digeleungkeun akhirna aya nu sedikit aya nyengcang tina nada Gitu. Sakabeng mah ngarasa kasiksa lamun datang sono ka manehna tapi dalam kudu dikumaha dan saukur bisa ngusapan dadang. Wah, stong ketenangan teh nyanyi. Gitu. Jadi aya nu siga nu muru eta kadinya. Jadi aya atuh teu nyurup keneh kan. Balebat pangharapan hayam rawung patim Tah, kela ce, kela. Iya mah urusan kawin mah di ce, tapi urusan penggalan eta kalimat patem kudu ngahiji teh atuh. Patemalan teh kudu ngahiji da teu aya bahasa patem. Nah. Patem aya ge paten. Kalimat lagu artinya orang ulah salah prase nyimpen prase pemenggalan kalimatna ulah salah nu jadina engkena salah arti jika tadi teh kat patem eureun heula padahal eta kudu nyambung ditempatkeun eta keur dina sagala lagu sanes ieu mah contoh unggul nu bieu mah nya contoh unggul dina urang tiap nyanyi lagu naon wae meureun diperhatoskeun artikulasi praseuna intonasina pangpangna urang sora nempel gitu newel hariwang gitu jadi henteu teteg masih keneh ngambang kana nada aya keneh anu los gitu aya keneh anu intonasi teh tun tiap nada teh nya kada diperhatoskeun bekal kanggo engke salajengna iya jika nama ari manggung meureun nya sering manggung kanu naon manggungna upacara adat we. Kawihan berarti kan? Kawihan pop Sunda osok. Jarang. Nah, ayeuna urang rek ansrup kana dunia pop Sunda. Urang putuskeun masa kitu mangga. Urang putuskeun we ku opah dicerna di pendapat Bebeb sareng Cece nu akhirna jadi keputusan. Pertanda keputusan ti 3 ti 2. Ya, pertanda. Harewas bojong heula. Tidak banyak berkata-kata perwakilan dari semua tinggalkan ka ditu calon bentang deui mudah-mudahan nya di pepeujeuh wajangan ditingkatkeun deui nya ditingkatkeun deui sing langkung ditingkatkeun deui sakali deui pepeujeuh Mama sekene ngantosan yo pamilon anu kagenep mudah-mudahan pamilon kagenep ya teh aya Ibu Ramana anu kersa ngajajabkeun ka studio AKTV mudah-mudahan upami aya teh mah ieu boh Ramana boh ibuna boh wargina mangga atuh urang sakseni wae ka galinengna Tuang Putra tah amuing gede ya sumping Waalaikumsalam Putri Bapak kalih Putri Ibu mudah-mudahan di dekat ayeuna mantena lolos kanggo salajengna nya doakeun urang antos wae anjeunna nuju di perjalanan pemirsa mudah-mudahan atuh Neng Isti tiasa ngiringan kanggo salajengna sok sanaos nemutkeun dewan juri neme bla 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 tah geuning tos sumpi gitu ade ucu kumaha geus kumaha alhamdulillah atur-atur nuhun eta ka Tuang Rama Gustin Mbak Agung nuhun bagja hidup ya jasa lolos kanggo salajengna nya atuh ku kituna painten pidu artis sadayana mudah-mudahan ieu sing lolos nular nuhun Pak Guru nuhun Ibu Guru Bu Guru nuhun oyop mangga dadana lolos warga AKTV ayeuna mah urang panggil wae
peserta anu katujuh mohon sarang anu katujuh saha mangga peserta anu katujuh sarang cep saha ieu Malik. oh sanes Malik mulon sanes saya mah Malik kami sarang saha ti kolong disarangan ku saha maka teh Pun Bapak. oh ku tuang rama mangga panggil tuang ramana yakin cep Malik bakal kengeng ayeuna Insyaallah. insyaallah yakin we pasti Yakin mudah-mudahan kalau amin berkehendak. amin mangga cep Malik sadayana panginten mohon doa hati orang tua mah biasa mati mangga nyungkeun heula pinuan ti tuang rama sok mangga cep Malik Nepangkeun waslapun Malik umur 17 tahun. ABG. Asa beuki geuleuh. Aduh. Henteu. Sok wa. Henteu eta masih. Di mana? Abi ti Gimana Malik? Cibogo Katapang. Cibogo Katapang. Soreangnya. Mohon. Soreang. Orang pecah we langsung atuh purungnya. Sok lagu naon? Itu nyangkolong. Cik cobi. Bade pati lalaki. Sok. Hiji raga ngababatang di handapeun mega malang ditandasan di kakaya katelengesan katelengesan Hep. Cing. Oh. Cik beb. Kieu. Beb. Nu lain teh cik nu lainna. lamunan Sok. Ada bisa hareupeun di dieu, ulah kena hareupeun di dieu kapuji. Meh kapenteun badag meureun kitu. Henteu. Sok. Duh, bebek. Ini tadi salira teh ka impi-impi. daun kalapa nu oyeng katebak angin sigah kupaina kawas kupaina nu lawas ilang kasawang deui nembongan deui asih munggaran nu teu kahontan dina lamunan Kurang lucatkeun we anu repna. Rep lah. tempat tos dipapai manehna saya laratan gawe nu katampan di jugjug wae teu aya kembang-kembang katresna nu kungsi nyabuan Cukup repiji cekap sok. Aya lempengkeun tetenya hampir ngeunaan dinu jiwana ekspresi gaya hiji tun sok pales wae. Kunaon eta teh? Nyawa teh dihijikeun teh disurupeun eujeung laguna. Urang teh siap jeung nyawana ngalagu teh. Jadi rasana leungit. Nya eta teh tinu leungit rasa jadi pales. Kitu artikulasi saeutik deui meh katulungan. Nya teh opah mah sakitu we tos nu janda. Ya, ngan mun bisa mah ulah manteng dina Ulah seueuting kaitkeun dina keur nyanyi penonton pahit sirah. Nah, bisi Eta kitunya. engang disangkana. Nah, di bebe bisa gitu enak kumaha cece. Anu cece ya mah. Masarahkeun ka cece. Hayang ngulas deui ilmu di dieu ti cece. Di bebe Biayan Jatnika
ti opah hayana kermit kitu kahayangna. Cik aya nama. Oke, eta mah. Aya nama kieu we opah mah bijaksana. Minta duit mangger ka bapana. Kitu we. Nya sok. Moal hanjakal mun teu lolos. Insya Allah Bu. Bener. Benar. Aya ilmu ikhlas. Yakin? Ada. Yakin? Ikhlas. Insya Allah. Benar. Kan urang geus berkorban. Lain kala ceu, bener. Nya, Benar yakin? Ikhlas. Benar. Yakin anu kaosa ikhlas. Ya udah tuh Bikeun. tong diloloskeun we kitu mah nya. Bikeun. Ceu da hoyongna. Selamat Iya. Iya. Ca, Ya kaleresan kaping 18 Agustus lahirna. Jadi hadiah ulang tahunna mangga. Tinggalikeun. Yo, nya Lolos. Jadilah band. Jazakumullah khair. Ya. Sok. Semangat. Ya. Mudah-mudahan lolos aja nanya. Semoga. Alhamdulillah ya Rabbi. Tak gitu. Manawi. Tapi kanggo pemirsa KTV, ya teh marupikeun kategangan kanggo urang sadayana. Cek. Ulang tahun kamar tema, jantan pangitan aya surprise. Oh, ayeuna teh ulang tahun anu kasabaraha? Anu ka-17. Jantan ada di gisik pangitan ku juri teh. Tangtosna pemirsa AKTV tadi dia. Keistimewaan AKTV anu tepang tahun oge rada nyiksa sakedika kok pamilon. Weh, Malik. Loh. Lolos. Lolosku. Dia berkat doa di sepuhna Kang Ocep Malik di sadayana di warga masyarakat oge di orang Sulaiman Margahayu nyohonkeun doana oge tonton terus di acara Pasanggiri bentang pilihan orang Balarea. Ieu pantos lolos Cep Malik kumaha neme deg-degan. Deg-degan reuas juga. Ya cenah rek naon ngiluan deui cenah kitu Surprise ulang tahun. Tak ieu mangrupikeun buktos kanggo Cep Malik anu nembe tepang tahun lamun cek basa Sunata mah diheureyan ku dewan juri. Nuhun pisan nu. Warga KTP urang panggil wae peserta anu kadalapan. Mangga peserta anu kadalapan. Aduh. Sareng Neng saha? Dewi. Neng Dewi. Sami namina sareng pun anak Dewi. Ti manten? Di Ciamis. Oh, di sarangan ku saha? Oh, mama sareng bapak. Sobi dipanggil mama sareng bapana ti Ciamis wargi. Tapi pisan. Alhamdulillah, ya tebe bapak, aduh ngajajab putranya, mohon ibu sehat sadayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat salaminanya. Kapal dia. Bapak sareng mama jajab panginten tawis ngarojong kanu janten putra. Tak itunya panginten Neng sate acana panginten mangga ngdoa heula ti Ibu Rama. Mangga Neng. Tepangkeun wastapun Raden Dewi Pujawati kawit di Ciamis, sekolah di SMKI. Oh, di Ciamis. Oh, serupina di dia nanya di Ciamis. Kelas sabaraha di SMKI na? Kelas 2. Jurusan Karawitan. Bade ngawih naon? Layung Galunggung. Layung Galunggung. Prung wae teh, urang prungkeun wae, prung geuli. Kalasing seueur. Tah kitu 5 we minimal. Layung luhureun galunggung marengan wanci sarepna surya ngempi pabuburit pamit ka
caangna berang duaan waktu harita babarengan nyulam cinta bari pinuh pangharepan bagja pinuh pinuh kanan layung luhureun galunggung kunaon leungit teu pamit leungit teu pamit bawa teuing cinta urang moalana papanjangan nya Cik, ku cece heula di payunnya mah. Salain tina pibrana anu penempatanana kedah ditempatkeun anu samestina ulah sadayana nya ulah sadayana di ujung-ujung lagu nada intonasina ya tun nadana kedah ditepatan di ulah pedah teu dimusikan anggar urang kedah kuat basic yeuna layung henteu kedah layung layung Geuman wae aya geuman. luhureun galunggu nu ngawitan kumaha laguna cobian nu ngawitan surya ngampih pabuburit pamit ka caangna berang layung Itu berarti eta teh cerdas nurut ka cece ka pituah cece eta kahoyong opah mah kitu emang kudu pinter penyanyi mah pinter da penyanyi palalinter ngapalkeun lagu sok sabaraha itu jantan bentang pinter-pinter atuh cik ayeuna lagu anu sanesna naon lagu naon nu rada ngebit sok nu ngebit sabait teh lah tanda cinta kayak urang ka nah mayuna kadinya Waalaikumsalam di bulan salapan urang tepang munggaran di kota kembar dina sorot sojana aya tanda cinta dina kirak-kirikna aya tanda cinta tos ketinggalannya nya bebeb mah jadi itu terlalu coba dalam dibearkeun gitu tah rada bear leuwih hegar gitu bear sora ngomeannya sora ieu kan musikna ya musik pop mah nya rada ngabuka gitu nya henteu tradisi gitu nya si sora urang oge kudu ngikut gitu ya lagu cepet mah entong banyak ornamen sok kumaha apa mangga eta mah teu langkung biar bagian pameget eta mah sok sultan we cukup deui kumaha mah karing ngurusa utak saeutik atuh rek kumaha tah ti bebeb mah ieu tah kamera iya latihan teras mudah-mudahan anjeunna lolos gitu tanya mudah-mudahan sing tiasa majeng kanggo salajengna amin aya piruan hati emak tah gitu sok urang rojong ya teh perkawis dia neng tadinya neng sana namanya teh Neng Dewi Pujawati saha ku itu rupina mah mangga kanggo pamilon salajengna mah masih keneh ngantosan dina geus ieu nuhun mangga rampes wargi urang panggil langsung aya nama
supados sanes buru-buru ieu mah mung supados engal ieu engar kelar urang panggil peserta anu kasalapan mangga pamilon anu kasalapan dihaturan kumaha persiapan Kang Oneng da kantos ninggal pan persiapanna sadi dinten kumaha Latihan. oh latihan Gitu. terus saya nyanyi kakantun tuang mah tuang mah teu kakantun sanok latihan oge ulah kakantun tuang nya lebari salira nya kumaha pamingga alitannya bios nyalira mah nya mung neng mudah-mudahan ieu ageng pangarepan neng bakal lolos yakin dina-dina dia Insyaallah mudah-mudahan rezekina ya. amin amin mangga neng Bray Caang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga teu sareng saha ieu? Wastapun Leni Widyasari. Kawit di Subang. Di Subang. Alah, Subang. Atuh meuni geuningan urang sinden jika nama di Subang mah kabayang ieu mah. Sok. Duduh teuing ngalong kewang ngalang layung bingbang kumalaya. Kela tenangkeun heula. Tenangkeun heula. Soalnya can beleger ieu. Loskeun heula. Duduh teuing ngalong kewang ngalang layung bingbang kumalaya. Ku ece tes dina warna-warna anu sanes. Lagu nu ieu nu ngopopna pop Sundana anu ayeuna nuju ieu arapal modeul lah lagu-lagu pop Sunda zaman kiwari naon entong mamu hideung da pasti bisa ieu mah nu lain Nu pop. Bang Bung Ranggaek. Bang Bung Ranggaek. sok cing Sok coba. Pacar maneh teh sugan rek tepan dibere imut hate sesebelakan. Stop. Cekap. Ya, nyimpen mindahkeun sora tadi tina nada saacana dugi kanu ieu teh ngaclok gitu. Belang. Nah, margina nyimpen sorana teh jiga tadi pajar maneh eta sora di luhur kan. Pajar maneh. Nah jadi kadinya. Pajar maneh. Entong pindah eta teh. Ya, intina mah kieu ti ece mah eta tiasa dilatih proses pangintennya bekal sora mah ada cekapnya aya sora mah katulungan gitu. Nya, Cek katulungan opah ku ieu mah sora. duka cek nu sanes. Tinggal urang bisa kieu bisa ngulinkeun dina pop Sunda kudu kumaha kedah apal ya. Dina lagu-lagu pop Sunda tadi teu acan aya pop Sunda anu kakieuan wayahna kudu ngapalkeun. Ayeuna entong janten emutan. Ya, ikhlas? Mun teu lebet Ikhlas panginten sanes rezekina tak acan rezekina. tak eta nu hade mah modalna. Siap, mental kudu siap Sok, nya. mental. Sing kapayuna sing langsung sukses. Nya, sok. Alhamdulillah. Iya. Atur nuhun pisan. Ya. Sok. Ya Neng, ya nuhun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah lolos. Neng sareng saha ka dieu? Nyalira. Amuing ludongan jaba istri jaba nyalira tadi neng tah. Jaba nyalira di manten deui teh. Kawit mah ti Subang mau ngekos di Ledeng. Orang Subang, si Raja Ganas. Alhamdulillah ya, sareng neng sama teh. Leni. Neng Leni, alhamdulillah katinggal ku emak anjeunna parantos nyana sertifikat lolos kanggo bajeng salajengna. Neng. Salam atuh ka mama sareng ka bapak. Assalamualaikum mama, bapak. Alhamdulillah lolos berkati pangdoana atur nuhun. Aduh bangga pisan. Ulang ngemutan ka Balina sor dewan juri teh mah. Tapi urang ngemutan janten bentangna nya.
bentang pilihan jantung bentang pilihan kanggo warga masyarakat Indonesia sinareng sadayana gitu. Nuhun pisan Neng. Nuhun anaking mohon salam. Warga KTP patepang deui sareng acara bentang pilihan tangtosna bentang urang balarea. Ku kituna urang sami saksen oge urang panggil peserta anu salajengna nyaeta peserta anu K10 wargi mohon maaf peserta K10 diantos cing matang cing yakin percaya diri pede nih pede teh lain perusahaan dagang percaya diri banganya sok bangga Bray gening tah ya peserta ngenalkeun nami simkuring kamera Acep Saipullah linggih di Parongpong bade ngawih naon heula eling pabuburit Der. dipikir di bulak balik kuring hirup teh geus lila tapi loba salah tincak. No, mimitir teh kumaha? Catang di rumpak. Lain anu tadi teh nu rumpak anu ngawitan teh naon? Dipikir di tah ulah dipikir aya siga nu reu di dinya. Dipikir we. Ngabit manawi meureun dinu lagu nu sanes mah rada kabuka gitu. Ya. Sok lagu naon? Anu Hah? Kosipa, sok. Kayak orang musikannya ngarah kacanakeun. Cik anggap ieu teh nuju manggung cik. Nuju manggung sok kumaha. Temongkeun gayana cik. Jadi bentang ieu teh di panggung. Niar nombokan kakurangan gaji sabulan kenyukupan. Keputusan ti Cece, keputusan ti Bebe Biayan jat nikah. Ngawakilan aya kegegelan di dua insan. Didugikeun ku opa. Wayahna. Hapunten anu kasuhun. Ditinggalkeun ka ditu. Mudah-mudahan terputus harapan. Nya tingalikeun wios dengan keteguhan hati segala hore gagal gitu teu naon nya. Dadah. Mohon ya. Sing bijak latihan deui nya, sing latihan deui. Tapi lain sakali kade, teruskeun. Kumaha damang Den? Alhamdulillah. Lolos henteu? Amuing Gusti Nu Agung. Nah gagal kumaha? Gagal masalah non rumpaka laguna mohon itu. Oh gagal masalah rumpaka laguna. Tapi ente ngajantenkeun alit manah kanggo salira? Henteu atuh. Justru ieu teh kanggo wejangan eunteung kanggo abdi ka payuna bakalan kumaha kitu. Amin. Mungkin dina acara ieu teh acan aya bagian rupi namanya keputusan ti tilu dewan juri nyata kauninga gagal. Tapi teu sawiosna nuhun pisan, Cep. Nuhun nya pidoana ti imah dal anak ieu sok. Sok. Pergi KTP urang panggil ayeuna urang langsung wae sanes buru-buru sanes muih ieu mah mung saking kusumanget urang panggil peserta anu ka 11 mangga neng diaturan peserta anu ka 11 amun puntenya sok sanes kitu panggilna neng ageng pangharapan mangpaligi muringkak saya pisan sonten mudah-mudahan neng lolos sing janten juara sateacana sok sanes teh disarengan ku orang tua biduana ti ibu guru mangga neng. Assalamualaikum Bu Haji. Nepangkeun nami Abi Fitria Indriani
di SMK 2 LPPM RI Majalaya. Di Majalaya tebinya. Pek didoakeun ku apa sing juara lah. Cobi Siap. bade nyangakeun lagu naon? Budak saha. Sok. Dipikir siang jung wengi hirup teh naha nyorangan dirasa-rasa da puguh aya nu boga emak bapa anjeun di mana Kan nu rap. Langsung sama celang. Duh Gusti Ari abdi budak saha Asa-asanya sok palset masa. teu puguh laratanana batin cerik balilihan Mace. Ari abdi budak saha ieu hate terus banyak Tos kan anu ku cece ieu mah. Bersenandung dengan bernyanyi. Jadi nu kadangun memang bersenandung. Belum bernyanyi. Ngartos. Ya, maksana kieu janten si power teu aya. Powerna teh tanagana teu aya. Ya, tanagana teu can aya dan kedah kuat. Anu ngebitna Anu aya. ngebitna naon? Manawi bisi kieu, Bisi, ayo, kayak karakter lincahnya. Tiba-tiba. karakter sorana padahal cocok keur nu Nya nu ngebit gitu. centil nu Lagu naon? Karedok lincah Karedok cobian. lincah. Sareng gayana sareng naonna manawi we. Sapertos manggung we neng sok manggung Ya, anggap tacan. manggung. Tacan pernah dedeh teuing sok nyobian nya, Sok, nya. nyobian. Ayeuna anggap menuju show Sok, nanti ye. anggap menuju show. Inilah Ye betang. penonton. Penonton siap. Cekap. Gening. Mewakili dari rekan-rekan akan menyampaikan sing berlatih wayang ngagelis ya. Terus, Semangat. terus belajar ya, jangan Terus belajar semangat. putus asa. Soalnya bahan sudah mulai bagus ya. Pengalaman pertama ini. Tong sedih nanya. Begitu nak tuh mengaturkeun nuhun Bu Guru nya apunten nu kasuhun neng didoakeun ku emaknya hidup sing pintar sing ngajantenkeun kumaha kitu contoh di sekolahan kanggo rekan-rekanna hatur nuhun mangga wilujeng mangga pemirsa AKTV di mana we ayeuna ieu mangrupikeun pamilon di grup B Kak pemirsa AKTV oge ka Pura AKTV Pru MM Production oge ka Dewan Juri nya Dewan Juri anu begitu wah paling rupina rek sakitu kapi atuh insyaallah anu kapayuna balik tepat-tepat deui dina acara bentang pilihan bentang urang balarea. grup naon nu bari something grup F antos wae grup F tatan di ayeuna grup E tekan di atuh grup E gitu grup E